أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kenahin ban Allahu Akbar tahajud lantaran cakangjing Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yastakuni wa astakuhu nyana rindu ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah kelebihan wa taqdi lana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat falikul isbah naik wari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia kuari naik kana masalah falak Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah beuh teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah teh eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna ke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shodiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uluzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut ngebat panjang set tiloknya raraho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok geura bingungan kabeh ge etang ke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq
Fajar sodik mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set, kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui. Ta eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haji eueuh deui sinar naon? Lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui? Sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti. Berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun, berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut. Sebab aya sinar teh tina hawa. Hawa teh nu kasorot ku panon poe. Dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar. Sedangkan eta kan panon poe di jero keneh. Haju aya surup heula kahalangan ku naon. Datang ka kuari encan terpecahkeun. Geus moal aya nu bisa memecahkeun. Eta mah hiji penciptana Khalikul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi beurang Pak. Nu ngajadikeun beurang teh sah. Tanyakan coba ke orang Amerika, tanyakan ke orang Eropa, tanyakan ke orang Amerika, Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang. Walhaya Gusti Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan. Sebab dina sinar ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh seger hiji. Nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena. Nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna. Nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna. Nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae. Gagah sidar isuk-isuk lain lalawar. Mulai jam 7, jam 8 masih gagah keneh, jam 9, jam 10 geus dula deuleu bae lapar. Sinar lapar geus aya. Dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina. Yumpahan ka kiai tolol. Sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk. Setengah 12 geus bawa pohara jasa geus ngantuk. Boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees. Lumantak urang ka masjid jam 10, ka masjid jam 11 poe Jumat. Diuk sila reup hees. Ulah dihudangkeun bubar Jumat. Eta bawaan sinar matahari. Isuk-isuk pan teu beda. Tapi begitu setengah 12, jam 12 lain deui. Naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui. Kitulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha? Gusti Allah. Masya Allah. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang orang kaladang capek, nuka kantor capek, nuka pabrik capek, balik kuari maghrib, sholat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat penting teh. Wa ja'alal laila sakan. Lumentak aneh kuari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Geus waktu istirahat kuari mah magrib malah muka. Neangan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah penting mah jang istirahat. Akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi, ulah nuturkeun Nasrani, urang mah urang bae. Dagang beurang magrib tutup, geus bae.
usaha berang Jatilok aya nu macul peuting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib gas ulah kabita ku dunya mandi maghrib gas beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 Nah, Allahu Akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepkeun jasa ka kaula nu kula ge resepkeun jasa ka anjeunna yastaquni wa asaquhu nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam 1 masih kena wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres tamanya nama masih keneh ngaji keneh aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajud deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu pareman TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta dia laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'alal laila sakana saha nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan maka panggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilahna
jadi mual keluar tina relna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullun fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun dijadikan aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskan ku Gusti Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diya'an caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu gelis kadele gelis dan nu betot kadele petot nu putih kadele putihna nu hideng kadele hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yun jalhun rusarun agasun sepsun jun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun deskauzun janjatun febdaltun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna didinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya palak-palakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 1/4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun henteu angkeub mengangkep teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu naon detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang deuk pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir
geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu, mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak keneh ya. Incu eueuh mah nyana ge nginum sarua bae tolol. Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husbana. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel. Berarti ieu Ustaz 9. Sangaran sia? Ngaran aing Teddy. Teddy hayang ka saja. Hayang ka Sarwiti. Hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah. Sarwiti hiji sin, ro paeh ulah dihitung. 2 waw hirup, 3 ta. Sin genep 10, waw genep, genep 10 genep, ta 200, 200 genep 10 genep. Ngaran siasa Teddy. Ta 200 dal opat berarti 204. Lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12. Sarwiti tadi sabaraha? 300 260 genep bagi 12 sabaraha? Cepat kalkulator. Masih keneh aya keneh hiasa bagi deui 12. Sesana tina 12 sabaraha? Engke Tedi bagi deui 12, sesana sabaraha? Masih keneh loba keneh bagi 7. 7 teh poe. Bagi 7 deui, sesa tina poe sabaraha? Ieu jadi dukun ya. Jadi dukun ya, diadukeun yang ngaranna ieu. Nah, ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu. Ieu opat, Sarwiti opat ngitung ti Ahad. Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Wirid ku sia taperbo. Ye, sia ujianana. Geus lah pokona. Jam sabaraha cenah kiai ngawiridna? Magrib. Batur salat siang ngawirid. Teu kudu salat. Diutang dihitung diutang pahala karena ge husbana. Tuh, wa ja'ala syamsa wal qamara husbana. Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan, yakni Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe. Nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna. Tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta. Geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna, engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah, aya tahun kitu basito. Ke tahun kabisah sabaraha, tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana. Aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot. Dihitung kurang tahun naon ieu? Hitung. Geus tanggal hijina mana? Tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon? Geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana. Asal diaji bae. Lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan-hitungan menang Amerika. Kunaon emang? Kurang otentik apa naon? Urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus. Asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti MUI nungguan heula ti Amerika, nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun. Nyen cenah urang rumus can bisa, urang nyen rumus can bisa. Make hitungan-hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus. Ari make sulamunairen. Nah, ngaji nyen rumus sorangan. Ngaji nyen rumus sorangan. Beak cenah eta nyen ku sorangan. Wawasanna leuwih ke depan. Kurang kumaha Syekh Mansur.
tapi kuari coba kurang yen kurang nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digicelekeun ku Amerika mantap ngagiclek bae ngahajanya matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen endeu kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah. Coba orang mengamati hitungan internasional, jak kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetep Sulam. Diulah-ulah ngaji Sulam tetep menang. Nu kumaha tuh? Ulah micen mata, ulah micen ceuli. Jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global. Nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarnya di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya serikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyeun rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Palaki kepala kiah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Palaki mah beda sautak setik jeung Sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Palakiyah ngan kesulitanna Durusul Palakiyah mah make logaritma tah lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 ngaji heula log aji mantap kok kesulitan lamun urang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik deh Agustus September geus nyaro sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep Sulam Durusul Palakiyah ieu dihitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke ayat deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna kul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kada ngaji falak kena nyahoeun falak salafus sholihin
palak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya orang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua nafalikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'alal laila sakana nu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Almasih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok ya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriyah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriyah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran dina hijriyah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriyah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ieu wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid ka mana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deh tak ieu kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang kuku malandangan ku hari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat kuari urang eusian batin supaya belajar ilmu tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh 3 hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud idam baqo mukhalafah lil hawadisi yaumuhu binafsi wa daniyat qudrati rodat ilmu hayat sama basar kalam das
dan syukur sakit doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apal Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mentak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun apal Allah moal bisa ka harti apal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habiwan kok bisa gitu engke dimodif ku ahli toriko ngajadi sifat Allah sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih barang kawinnya hideungnya loba cedaan urang mah hayang kawin teh ka nu bersih ka nu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal doton tungtungna urang ngome doton bae nang Allah kehendak Allah masyaallah jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al mah artina seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah. Pagawean Allah, pagawean urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanana. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir ta supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah asa didengekeun bae ku Allah asa dikanyahokeun bae ku Allah mahal tah hayang ka dinya teh nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah masih keneh urang bakal nganyahokeun padituna leuwih luhur deui wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu bakal nyaritakeun perbintangan nah ieu engke ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang Taurus bakalna kumaha ieu bintang Taurus ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu dukun bisa mengarah kadinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allahu a'lamu bimuradi maja'ala orang nyarakeun syara tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing unta bahirah wala saibatin min zaidah dan warana wanta saibah wala wasilatin dan warana wanta wasilah wala ham dan warana wanta ham kama kana ahlul jahiliyati apaluna gaya baranggangan azaba di jahiliyah iku migawe ahli jahiliyahu ingma ada waja'lu Rual Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking Sa'id kang botala nang Musayyab qala ling ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u darruha li-taghit utawi onda bahirah mai ku allati onda yumna'u kan cegah opo cai susune ya lati li-taghit kadue pirang-pirang patung
Palayuha palayahlibuha maka waranana merasa ing leti puahadun sapaung suji binan nasi kang tetap saking manusia wasaibatul udaya anda saibah maka iguan ya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un maka dan tanggungkan ingat saibah pasuiji-wiji wal wasilatul anu teu anta wasilah mana qatul bagri ku anta kang ora guru kang au itan yanaqah ya walini tajil ibil dalam awal manake ibil bi unza anta bi unza galawan adon sumatazana cara gariming do iyata yanaqah ba'du dalam zausane unza bi unza deui kalawan wadon kang maweneh Waganulanana ya ahli jahiliyah kabeh sipun iku ngantup ya ahli jahiliyah kabeh ing wasilah itu agitihim gade pirang-pirang patunge ya ahli jahiliyah in wasalat ihdahuma bil ukhra lamun tepung salah sawijine ya unza karone unza rara bil ukhra kalawan kang weweneh laisa bainahuma dzakarun kang oranana iku tetep dalam antarane karone unza rara unza nu hiji jeung unza nu hiji dari tadi dzakarun lanang walamulan udaya anta hama bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun iya kang maceki ya bahlul ibil ad-darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang Faiza qada maka tatkala nekani ya ham darabahu ing pacekanan ham ada ulan ngantep ya lul jahiliyah ing ham itu agi tiga de pirang-pirang patung wafu minal hamlilan pada nyungkeun ahlul jahiliyah kabeh ing pahaluk saking momodan palayumal alaihi syai'un maka ora dan tanggungkeun ingat tasam opo saun suji-wiji wasamuhul hamilan ngangaranan ya ahlul jahiliyah ing hamal hamia ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi nesapong ake kang pada karupul ya dari gawe iku yaftarunahu pada bigawe atau pada gawe-gawe ala dan gawe Allah ingat tasala kadhiba ing goroh Idzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu wa nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilaihi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna tawilu yakakene kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna dzalika ibtira'un kana satune mangkono dzalik satune mangkono mazkur dzalik sarwa baiku gawe-gawe ya naum godo biya baung kana satune ali jali iku hukuman ya jali gawe binam dzalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Wallahu a'lam bimuradihi landat kaladen ucapakan lahum gadwa alladzina kafaru ta'ala umran lazira gabaila maring barang kang wis nurunkeun sapa Allah lan maring Rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atau ila hikami ila hukmi tegese maring hukum Allah min tahlili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun sira kabeh kalu kang ucap ya alladzina kafaru
Inglah pada sebenarnya kang nyukup ingsun sadaya kafina tegese kang nyukup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ingat tasema baining birang bapa ingsun sadaya minadini wa sunnati saking agama lan sunnat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum zalik anatta nyukupi alladzina ubzalika mangkono mawajana alaih walau kanan saja nalasan janana apa birang-birang babane alladzina iku waru ya baka besane suwiji-wiji waladan ora lebih tuluhi ya baka bela lagi maring bener wali sifalil inkar utai sifam ikut madakan garwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah. Mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung di ngaranan patung Uzza Lata Manat. Itulah Yahudi untuk supaya mantep dumadehes ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya. Aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadehes. Hiji onta bahiro, dua onta saibah, tilu onta wasilah, opat onta ham. Onta bahiroh teh onta anul allati yumna'u darruha lit-tawagit. Onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaol mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus teh susuna teu meunang digagugugat ku Yahudi. Ieu mah dipersilakeun untuk patung, teu meunang diperes, teu meunang diganggu, diliarkeun we teh onta teh. Eta onta teh diketahui, terketahui, diopenbarkeun, dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nugas anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman nagara urang keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh ieu onta terketahui nu ngaganggu. Masya Allah eta kos kararitu baheula mendak atuh palayah libuha ahadun minan nas. Nomor kedua aya onta saibah. Onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung. Ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang ka patung. Mohon diberkahkeun ceknya tani urang. Aju urang tani pan bagus tanina. Ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung. Ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa. Onta ieu ulah diganggu, ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na. Eta onta-onta kos gara itu. Hasil maksud anu luar biasa. Ya, urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna. Aya deui onta wasilah mah anaqatul bakru onta anu ngorakeneh. Anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan. Awal ngorakeneh ieu onta lamun anakanna engke bikang. Anak pertama bikang, ke anak kedua deui bikang.
taeta anak ka pertama anak kedua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lantaran aya bagian urang nya nu lalaki nama bagian urang ima bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tama lantaran tama nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon deui mendek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah urang ka pangerankeun cak nyana jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin koplok tegas gitu dah. Aya deui terakhir adalah onta ham. Onta ham eta adalah pahlul ibil yadribud darabal madud. Onta jalu anu gagah luar biasa. Mun urang carita onta moal paham, urang carita kuda moal pati paham. Sebab nu paham tentang onta orang Timur Tengah, nu paham tentang onta, nu paham tentang kuda orang Australia, orang Afrika. Eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atau di Afrika. Kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya. Mantak meuli onta teh mun di Mekah. Aya urang mah ka ditu ka Mekah na atuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang. Geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan. Onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta. Lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadar itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadar itu teh. Tapi lamun di Arab pemberon ya onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja deh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta banget kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pakai ngajaluan pakai gitu ngaranna ngajalangan bikangna sababara kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu teh eta teh pemahaman urang jahiliyah teh eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad ma ja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh, kana onta saibah, kana onta wasilah, kana onta ham. Bohong teh Muhammad. Bohong. Kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad. Aya cenah dina kitab Taurat da tuturenan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad. Bohong. Bohong sakali deui. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijeunan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan
nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna meme adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan aturanana di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hate leutikna mah nya ge atuh henteu mantan terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna atuh henteu sebabna isin nu madrasah kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran, Irak terutama kadinya Saudi Arabia, Yordan, Mesir terus Timur Tengah, Turki ujianna daratan kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram coba deuleu engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae tah mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-ramekeunana urang mah ku santunan yatim piatu endeuh ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak ulah ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu endek mah santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isinin kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mana ge ngan eueuh nu wani ngabahas kakara kuari ulah ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijieunnan ka Gusti Allah bohong eueuh teh di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanana teu ngarti bodohnya na teh mantak ka dieu na teh diteruskeun bae ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sedekah bumi eta sedekah bumi teh turun temurun urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah nu kos dieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang sia berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui terus bae eueuh jadi di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa
loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun, hanya sebatas ti nenek moyang, hanya sebatas di laut acara laut, di sawah acara sawah. Yogyakarta teh kos gitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon gitu nu sangat kuat. Kuari masih kene. Gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah, ieu aya dina kitab Tauratna. Ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi, mana coba buka Tauratna, sing belehem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham, teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipake takerrub jang pangeran-pangeran pugu pangeran ge salah teh cek Gusti Allah. Mantak eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar, perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad, ajak coba. Wa idza qila lahum, di mana diucapkeun ka ranjana Gaba ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah ye instruksi ya Al-Qur'an. Diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum. Ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tanu kitu mah haram, tanu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh, eta kos kikituan tah. Onta jang pangeran, onta ieu jang pangeran, onta ieu jang pangeran, bahiroh saibah wasilah jang pangeran. Eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun. Pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari. Neye urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis. Tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis. Ieu termasuk kana khabis. Ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak. Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami, ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu, nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae. Geus teu percayaeun ka Al-Qur'an. Kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan. Mana? Kiai milih pamimpin awewe. Kula mah lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram. Dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari. Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra. Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe, ibnah awewe. Mantap cek Kangjeng Nabi, bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot. Kunaon nu dijieun raja anak awewena? Cek Kangjeng Nabi, la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan. Eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari. Geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis. Haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum. Eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot, sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe. Cak Kangjeng Nabi, ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe, la yuflihal qaum walau umuruhum imro'atan. Haram tak ieu mah beusi aya ustad, beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat. Iku mah lain lalagaan engkena bahaya pasantren maneh, pasantren anjeun, pondok pasantren Majelis Salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena. Ieu urang angkat ieu agama babarengan. Maksudna ulah aya hamaan kos kitu. Ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui. Eta mah dek eleh dek menang negara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Ta eta teh mun di bahasan kos leuh jeung bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol. Lain potongan ustad da mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen henteu. Eueuh pilihan ulah.
ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeng beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin pan isin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya anu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ya ayo ka dieu ye ka sorga mah tad kurang pan ka dinya Sekupi. isin biasa aing kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing isin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka surga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood jasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia geus ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula atuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan tanu kamari teh tobatan kumaha beulem sakupina Teu kuat cenah kiai. neraka sia jual sarua Ulah deui di teteng geus tobatan ka hareup. ulah salah jasa Masya Allah. Jelas jasa eta mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis, maca Quran, tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae. Ya Allah, ya Rabbi. Lah cenah teh mah kiai mah eleh bae. Dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan. Ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae. Ngan ulah salah-salah teuing doang. Ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus, atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing. Adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah kayak di sidang. ayo cek maju siap pilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna enggeus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangannya soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja WH anti tanda tangan soal gereja benar dan tidaknya terserah yang jelas di hadapan saya cerita begitu saya dukung dia bagus cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna ayo geura ka darieu ayo atut sia enteng ge sagedeng deui bakal aya pilkada delekeun aing bersuara tuturkeun aing henteu teh pokona kudu aya kontak politik heula teu bisa teu kontak politik mah duit eueuh nanaonan di aing boga aing duit pokona jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokona mah beneran aing mah sagedeng deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugih naon cenah boga naon ulah rongkol ka kanyaho sia pokona mah sugih bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo sabah urusan sia ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak di aing mah nanaon ge tilok beak kata mah kurang seutak-seutik masalah geus ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang ka WH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan namantaknya namang dari papake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui setik deui naon tah eta panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula
geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus layuf dihal kaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masya Allah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masyaallah kolot deh kiai sorbana gede udang-udangna gede nah iya mana aing ngaji belum mana karena ieu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna layak lamun syai'a teu boga kanyaho sama sakali jeung henteu meunang pituduh tapi geninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho pajalma teu meunang pituduh atuh teh cukup mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah A B C D E F datang ka sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teh cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teh cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teh cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teh cukup lantaran nenek moyang nage teu boga pituduh naudzubillah min zalik wa min zalik mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi dijauhkeun ti Kristen dijauhkeun ti para kafir-kafir diteguhkeun iman Islam urang diteguhkeun iman Islam anak cucu urang